naonan abdi teh dibelakukeun di hareup. Emang henteu gitu? Nya henteu atuh. Da sih dibelakukeun ku urang teh bil. Henteu. Nya atuh. Sok nya sadayana ge belakukeun nya. Dibelakukeun. Nah urang teh dibelakukeun eta teh teu adil. Maneh bener-bener hayang dibelakukeun? Nya hayang atuh kabeh ge. Bener hayang. Hayang. Ah, cing sok, sia sok nya atuh. Mantap cek dewek oge naon. Ari hirup ulah sok sarakah. Kan kieu buktina tuh. Denge, tak. Hampura atuh Kang. Geus, kan bae masalah blaktuk mah kayak diajarna ka urang. Siap. Ye. Ai blaktuk teh pan asal tina dua kata. Naon eta teh Kang? Blak jeung tuk. Blak nakarak, tuk nang kubas. Naon dia teh jolo ngabahas we blaktuk atuh. Yo. Ai blaktuk mah nya gerakan refleks anu aya dina jadi sewang-sewang. Biasana aya dina joget. Ieu hal paling ngeunahna teh lamun dia sapi eta blaktuk teh yeuh nikmat bujang hingga blaktuk eta aduh. Aduh. Kek. Naon deui? Uri masa aneh ieu teh. Nah make ngebahas blaktuk. Sabenerna mah ieu. Orang teh ngebahas blaktuk anu bener nama tata cara blaktuk yang baik dan benar itu harus bagaimana. Kumaha eta? Pertama-tama si budak-budakna dikuat. Langsung nikmati resapi kieu ya. Astagfirullahaladzim. Eta bener. Dangeun lah eta teh. Naon deui teh? Balik dia. Atuh cing bener ai marane make jeung ngaromongkeun blaktuk sagala. Dangeun nah atuh da. Cik hayang mah ulah ngomong. Ai eta, Biar mah urang mah ukur nyontohan. ai eta ngeunah eta teh. Atuh astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ampura Kang, biar urang ngomong. Cek eta mah kabit taun tita tadi hayangeun eta mah. Atuh nges. Dah, atuh cik lah orang ngerakeun nya. Aduh cik. Ieu ka urang, ieu urang ka dieu teh urang bener-bener ya. Urang ka dieu teh arek juluan lomba. Nyaeta festival borangan sareng Pasanggiri Riau. Urang ieu termasuk kena Pasanggiri Riau. Tah, kan ayeuna urang sakedap deui nyaeta bade mayunan anu ngaranna namun Hari Pemilu. Apa pemilu? Demokrasi. Apa tuh? Demokrasi. Apa mana? So, Ari demokrasi teh nyaeta pan lumu geus aya di dieu ge. Nah. Aya bunderan demokrasi, aya kuguna. ai mana atuh? Bunderan binokasi. Si ai mana atuh sih? Mana apa tuh? Demokrasi. Anu apa kurang diberi hadiah? Urang apa ieu demokrasi? Naon? Yeuh nya demokrasi teh lamun urang nyontohan hiji karya dalam waktu sisingkat-singkatnya eta disebut demokrasi. Ai mana atuh eta mah naon? Eta mah demonstrasi. Salah di wae. Nah, Kang Jamal apa ya sih? Naon? Sebenarnya demokrasi. Cing kanumi di hari atuh. Demokrasi teh asal kecap dina demo jeung krasi. Ya bisa. Ya benernya. Bener bisa. Ari demo teh asal kecap nya hartina teh demo teh unjuk rasa, nyampaikan pendapat gini kan. Nah, ari krasina bagian anu sok pake nyamel eta di pasar gini kan. Atuh ngeunah eta mah meureunan. Ngeunah kumaha hareup wae. Atuh eta mah tarasi. Bae da ngeunah. Demokrasi, krasi lain terasi. Nah, ai mana atuh cing? Krasi itu sok pake nyamel. Eta mah tarasi. Ayo nu apal di tarasi? Mana Cep pasti apa? Ya anu bandara mah.
demokrasi teh aya tina 4 suku kata nyaeta Si nyata Itu ke orang dewa. eta Demokrasi. Tapi ya si eta lah tepuk tangan ke Cecep. Ieu bala nabi anu Bang Alisna aduh. Demokrasi. Sugan benernya ieu mah. Demokrasi nyata bahasa Latin namanya demos jeung kratos. Abi tina maca tina Google neme ieu. Demos jeung kratos nu hartina pamerintahan. Pamerintahan. Jadi orang sekedar itu nyata pemilu. Astagfirullah. Iya, pemerintahan. Anu rek jadi pemerintah nyata ti rakyat. Ti rakyat, nu rakyat, ke rakyat. Tah, itu. Pemilu, itu bukan. Kang. Ari eta teh pan ke zaman pemilu serentaknya eta teh tah. Pemilu serentak. Terus kumaha eta teh? Oh nya kitu. Nya urang teh milih salah sahiji calon nyata calon presiden, calon wakil presiden, sareng calon anggota DPR. Gitu kan. Legislatif teh. Oh, legislatif. Beda legislatif jeung lapis legit. Sok anu lain-lain kakang. Dangeuna eta mah. astagfirullah Kade ulah dicolok, lamun lapis legit dicolok cepel. Ngeunah atuh. Cepel. Ali, jadi kieu Jang. Kumaha? Dina pemilu ayeuna nyaeta ke hari Rabu tanggal 17 April. Oh, 17. Maraneh balad urang. Pokona maraneh milih kudu jujur jeung adil nyaeta jurdil. Kala Kang. Ari nyoblos benernya. Heuh nyoblos. Aya teh aya peraturanna bener. Persyaratanna teh yang kudu sabaraha umurna teh eta. Nya aya atuh umurna nyaeta kudu 17 tahun ke atas. Oh, Contohnya kudu geus boga KTP. Eta KTP. Ieu naon? Kang Astaga. ari abdi nu umur 5 tahun tiasa teh nyoblos Mana umur 5 tahun? muhun Dadah kasih. tiasa teh 5 tahun? muhun Alhamdulillah 5 tahun geus SMK geus. muhun aduh ieu teh ngaclok ti Mana semoga SM? Mana semoga KTP? acan Bener acan? 5 tahun? muhun Nyawayahna, ya tungguan nepikeun ka 17 tahun, yang 17 tahun yang KTP, kayak maneh dipanggil, maneh ke nyoblos, ngan omat, nyoblosna ulah golput, ulah golput, Ai golput teh naon ya? golput, Urang hafal. naon? Golput mah aya dina olahraga. Tuh, eta mah golep, eta mah golep, naon, maneh naon sok, anak naon deui, Ani golput mah geningan. Golput. heeh, Golongan. Nah, golongan ya. ditarik Kang, Ieu mingga tuh dah kieu. Heeh. Golongan. heeh, Poe putu. Ngeunah heuy. Yeuh, nya ai golput mah menurut urang golongan futsal. ai mah kudu futsal. Kami abdi tos gaduh KTP itu kumaha mun teu aya pencoblosanana pemilihanana Eta imane atuh keur naon KTP, yeuy urang teh di negara Cecep. Kejung sik atuh astagfirullah. Sik atuh kahayang mah. Kena emosi. Ieu nya. Ma. Urang teh eta pemilu serentak. Heeh. Tah ari nu dicoblos teh kieu teh naonna heula dicoblos teh. Apa tuh dari tadi ku abdi disebutkeun? Nama dusana nah kumaha kitu. Mun ke aya urang teh masuk ka TPS tempat pemilihan suara. Masuk ke urang di dinya depi orang milih aya kertasna tah ieu contohna misalkan di Pengker aya kertas seperti Da ieu mah baligo. atuh lain eta kertasnya contoh ieu mah kurang dipilih salah sahiji, kurang inget salah sahiji ulah sadayana komo deui teu milih mah eta golput golongan putih. Oh, anu huisan ngumpul berarti. Atuh iman tuh loba. Ieu Iya. urang teh kudu jujur jeung adil. Ulah nabeta golput. Ieu urang misalkeun rek milih. Misalkeun dina hate memilih si A keukeuh bahwa si A teh heueuh kumaha nyaah ka rakyatna, merhatikeun ka rakyatna, bela demi rakyatna. Tapi si B nyogok. Tampanan teh teh. Nya ampanan atuh kan tah. biasa teh ampanan Kan sideuk eta teh. Atuh alus balai. Urang keur ngomong tamparan heula.
Kan tapi dina kretek mana hati orang maksudnya si A alus ya jadi iya si A udah nanti ikhlas milih si Eta teh bahwa si Eta bener kerja di pemimpin orang kurang pilih si A tah gitu ujar Tapi Kang kela lamun misalkan nyogok yo kan nanti kudu adil bener adil mah ulah nerima sogokan tapi eta lamun duit sogokanna gede eta kumaha Ah, sok, kumaha sok. oh nya atuh mikir-mikir heula we dua kali mau teh Atuh meunah meureunna kena Adil geuningan kumaha. nya tong nurutan uwing we atuh oke orang ngomong-ngomong orang naon Kumaha dinya? orang ngomong-ngomong soal pemilu gitunya asa jual ingat kanu lagu teh orang mau peperihan di imah di kamar mandi orang masuk ngalagu wae lagu naon eta di kamar mandi? aya orang sok ngalagu teh nu eta dengan nu luka moal benang diubah Astagfirullahaladzim. akan masuk anu lain-lain Astagfirullah lain nu eta maksudnya aya lah lagu orang nu seriusnya tapi orang mah yang diemsian cek ku maneh kan Ayo ku urang. oh cek lepas maneh Kang si ieu MC-an Kang tiluan ieu di tukang jadi naon Mana bisa nge-MC-an? Tong bareng MC-an urang mah nemo kayak bisa. aduh Kang Awas, Kang Adam sok Kang si ieu MC-an urang tiluan di tukang jadi naon nyawayana atuh beureun si eta MC-an maneh tiluan jadi tukang jadi baking soda Atuh ngajulujus euy. Kumaha teh? jadi baking vokal sok siap Bikin vokal. sok Oke, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, perkenalkan saya Boy Chandra. Kita tampilkan vokalis yang terkenal dari Sabang sampai Merauke. Tepuk tangan yang meriah. Beliau telah dipanggil kemana-mana. Minggu kemarin dia dipanggil ke Eropa. Minggu depan dia dipanggil ke Amerika dan insya Allah bulan depan dipanggil ke Kapolsek Karamau Putih. Naon eta teh? cik atuh ulah disebut eta bieu masalah mau eta mah tong beja-beja teh di umum kan orang sadaya ge kabagean Aku kebagian. teruskan MC we situ cenah nyanyi teruskan Oh, sok atuh. teruskan Nah, ieu teh. Ibu-ibu, bapak-bapak, Charlie oh, channel, Charlie. ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang hadirin semua, kita tampilkan. Inilah dia vokalis terkenal kita yang tidak asing lagi dan tidak bukan. Inilah dia, Charlie Suhenda. Atuh eta mah merek atuh gitu mah. Engke dibere duit atuh mana? gandeng Doakeun we tuh si juara meh meunang atuh. Geus gandeng itu nih. Pedana teh nama teh udah yang modal. Mas kakak kakang tadi panggil tuh yang nyanyi Sok. Kang, taruh betan Kang.
pamimpin urang pamimpin anu sajati utara bersih berdemokrasi ayo orang sukseskeun pemilu kada ayo pilih pamimpin pikeun sumedang ade umat ulah ngerasa kapaksa tentukeun pilihan kumaha teh pilih yuk pilih pamimpin urang pamimpin pikeun sumedang umat ulah ngerasa kapaksa ayo orang sukseskeun pamilu kada ayo pilih pamimpin pikeun sumedang ade umat ulah ngarasa terpaksa tentukeun pilihan kumaha pilih pilih yuk pilih pamimpin urang pamimpin pikeun sumedang sonya bela dikeun rakyatna nagara jembara harja Kang mending ngeunaheun lagu teh mending ngeunaheun. Hah? Ya orang abi pan nges nyalametkeun orang bieu nges nyanyi alah capek alah capek Kang, Ade. lagu teh mending ngareuneuhan kitu. mana tuh astagfirullahaladzim ibu bener Astagfirullahaladzim. ya balan abi rada di mana tuh Cici Kang ieu teh tah. Lagu teh ngeunaan naon teh ya ieu teh lagu teh. lagu Lagu eta teh lagu teh tentang pemilu Kang Jamal pemilu. mohon tentang pemilu pemilihan umum eta teh ngingetkeun urang sangkan urang teh heueuh kudu jujur jeung adil ngaran-ngaran milih urang kudu bener-bener milihna lamun teu bener milihna ya ka urang jadi goreng hareupna kitu kan tah meureun dina lagu eta teh urang diajar kumaha carana urang milih atuh aya marane nanaonan we teh cik atuh urang teh bete keur ngajelaskeun aya marane astaga diem dikir aja mah cecep da si cecep pamana ieu mah ngarti teu anu kurang bi dijelaskeun entah maneh teu sarua aduh maneh ngarti teu maneh ngarti maneh iya. Alhamdulillah abi mah tadi akang ngajelaskeun teh. Dengartos. Yo, lagu bieu teh nyaeta nyaritakeun tentang urang teh bener-bener milih kudu jujur jeung adil, ulah golput. Kudu tina kretek manah masing-masing, pilihan masing-masing anu cek urang. Ya Kang naonan atuh. Iya, Ari aya Akang kunaon Akang? anu ereungit. Can ibar Akang mah nya. Iya, astagfirullahaladzim. Iya, maraneh termasuk balat urang. Maraneh milih salah sahiji pamimpin urang anu alus, anu merhatikeun ka rakyatna, anu bela, anu nyah ka rakyatna. Ulah milih nu goreng. Lamun urang milih nu goreng, hareupna kieu. Hancur Kang. Gitu kan. Tah, Kang. Kang. Cep. Tadi Cep. Maneh tadi ya kan Umi ngomong. Tuh.
Maneh pun kaasup kana 5 tahun deh. Muhun. Tah aya nama wayahna ingetan. Maneh mah moal apal mana nu alus, mana nu goreng. Muhun Kang. Aya bantuan we si mama jeung si bapa. Muhun si mama teh dagang lotek. Atuh yang mana yang udah dibacakeun? Iya, Akang. Aya bantuan si mama jeung si bapa diajar cing bener nepi ka 17 tahun ieu dang kemah heueul. Tah eta 17 tahun Cecep mah apa? Mana nu bener, mana nu salah. Kayak ku Cecep pilih anu benerna ulah nu salahna. Jadi nu benar. Heeh. Lawan salah. Heeh. Bener. Nah, Cecep panginten ti abdi panginten ibu-ibu bapak sadayana. Bung sakitu pintu nanti abdi sapara kanca di grup Reog SMKN di Sumedang sakieu anu kapihatur hapunten pisan bila aya kakirangan ti simkuring sapara kanca boh ku ucap lampah simkuring sapara kanca ditutup wae ku wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.